supaya dina hati urang hilang tanpa karena rasa takabur, rasa ujub, rasa riya, rasa sum'ah, rasa hubudunya. Sugan-sugan ku sabab urang ti saeutik ka saeutik geus bisa ngajalankeun tobat. Jadi sabab bersih hati urang, bersih jasad urang, ku bersihna hati jeung bersihna jasad saehingga ti saeutik ka saeutik urang bisa nyuk-cuk garur mapae sungapan ngarayap ngalompangkeun suku urang, ngalompangkeun hati urang dikeun ngadeuheus kadat laesa kami hisaun sebagai pangeran urang anu pinuh ku sifat Rahman jeung Rahim. Para sadarek sadaya, tak ieu ku kuring diomongkeun ka aranjeun. Sabu kuring yakin yen aranjeun teh antum syuhadaullah. Engke tangtu aranjeun dina poe kiamah baris nyaksian kana omongan kuring ieu. Yen kuring geus unjukan ka Gusti Nu Maha Suci teh kitu. Malah para sadarek, perasaan dina ieu waktu mah dina ieu waktu sajan bari jeung salah, sajan bari jeung teu bener, tah hirup teh asa keur dina amang ge asa cicing dina dihanap pinuh ku cucuk, di luhur digantungan pedang, di talian ku buuk ngeleutik. Kitu di mana milik diri tilep kana cucuk atau katinggang pedang. Nah itu diri teh menang kurnia atau menang siksa. Nah itu diri teh menang pitulung atau menang panutup. Tuh kuring sok ngalobakeun doa. Allahumma anjiz lana ma watana, Allahumma atina ma watana, Allahumma intahlik hadhil isobat fil Islam la tubar fil ard. Nu maksud Allahumma anjiz lana kaiji. Di mana kuring ibadah? Di mana kuring salat, di mana kuring ngadoa. Pertama, kuring boga pikiran jeung keyakinan nurut parentah Allah. Rek netepkeun kana kasampurnaan kahijian Allah. Kedua, dipelak dina hate goyatul iftikar. Sangat butuh ku pangampura jeung karidona. Nomor katilu, kuring berkeyakinan nurutkeun janji Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani atawa ud'uni astajib lakum. Kusab anya lagi janji ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lain inget kana alusna jeung daekna kuring ngadoa. Sab ngadoa kuring wungkul turut parentah Allah. Jeung rek netepkeun kana kaungan Allah tata ngaku kana kapakiran jeung kamiskinan diri. Tapi kuring yakin ku janji pangeran innallaha la yukhlifu mi'ad. Muarek nyulayan kana janji yang ngijikeun ku anjeun. Mangka kuring mineng maca doa, Allahumma anjiz lana ma wa'atana. Muga Gusti ngabuktoskeun naon Gusti janjikeun ku Gusti ka abdi nyata baik ngaijabah kana pandoa. Allahumma atina ma wa'atana. Bari ieu teh ku kuring dirasakeun. Geus nepi ka mana? Nyumponan Gusti Nu Maha Suci masih anana janji ka diri kuring. Lamun dibanding-banding ku perasaan jeung ku buktina. Nah ieu doa teh baris diijabah atawa henteu? Geus diijabah atawa encan? Lamun boga hiji kaayang dia rasa encan bukti bahwa aing ayeuna minta pangampura ka Allah teh moal dipasihan. Dan minta lebah deui ge encan aya buktina. Sedang dosa nu sakigedena. Sedang dosa nu sakilobana. Sedang ayeuna mata istighbar encan karasa. Katiisanana jadi zaman nu teu boga dosa. Encan ngarasa kajat nikahan zaman nu terlepas tina dosa. Baik teh masih kene ngan kuring inget kana ajaran-ajaran al-hikam nu geus diterangkeun bareto la takun naon cenah la takun
Naon sana? La takun ta'khuru amadil ito ma ilhai fi du'a mujiban niyasika fa huwa dhamina lakal ijabah bima yahtaru laka la bima tahtaru li nafsika wa fil lafatil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Ulah eureun maneh tira ngadua ka pangeran kusabab doa maneh encan dibuktikeun sakumaha pamenta maneh. Kusab latna eta pamenta encan dipasikeun heug jadi sabab pegatna maneh teu ngadua. Doa maneh teh diijabah ku pangeran. Ngan ngaijabahna Allah lain dina waktu nu diitung ku maneh alus. Tapi nu diitung ku pangeran teh alus. Mana cek pangeran alus baru dibikeun. Lain waktu nu diitung alus cek maneh. Tak kuring teh degreg deui hate teh. Keun batuh ayeuna mah encan kaasuban gawe dina sakaratil maut. Sajan ayeuna encan karasa da janji Allah mustahil sulaya. Ditambah deui cek Ibnu Athaillah la yusikanna kafil wa di adamu wukuil maud wa inta ayana zamanu li Allah yakuna qaddan fi basiratika wa imadan li nuri sayiratika. Koma maneh teh ulah rek ragu-ragu. Kusab maneh geus meunang janji ti Allah ti Rasul. Geus meunang janji ti guru-guru maneh. Geus meunang janji dina ngimpi-ngimpi anu alus nu disebutkeun mubasyarat. Yen maneh bales biaya hiji perkara. Malah kitangtukeun poe jeung waktuna. Bet eueuh buktina tah maneh teh ulah rek ragu-ragu. Sabaraha mun maneh ragu-ragu matak motoran. Pangna teu dibikeun dina waktu nu geus jangjikeun ku maneh teh. Aya keneh syarat-syarat nu di maneh encan lengkep. Atawa waktuna encan tumiba. Gage syaratna geus lengkep, waktuna geus tiba, dibikeun ku pangeran teh. Ngan nu dijangjikeun harita di maneh encan lengkep, waktuna ge encan tiba anu sabenerna. Baru jadi cobaan. Eta ge ulah ragu-ragu. Ngan aya kuring ngeunahna sadrek. Sanggeus saban waktu jeung saban peuting sok ngadua ka pangeran kalabang dasar turut parentah Allah. Rek netepkeun kana kasampurnaan Allah. Serta ngaku kana kaapatan jeung kahadian diri. Bari kuring naroskeun mana atuh Gusti abdi teh. Nah ieu teh abdi teh rek damel jelema kieu wae. Moal aya euy-euy-na. Lamun tidak majam kudu kasah deui abdi teh. Kudu kasah deui abdi menta nu pi diberein teh. Kapan teh aya dengan hiji-hijina Gusti? Kitu kuring teh bekas sugah tah. Aya nu nyarios we. Cek nyarios teh kieu. Sabahagian doa maneh geus diijabah ta eta. Lobana maneh rumasa dina salah. Kulobana rumah sak maneh dina salah dina dolaka tak eta sabagian dua maneh geus diijabah. Jeung memang bener sadek. Rek kumaha jelema pidakeun neangan ubar sapanjang manehna encan ngarasa geuring. Jeung madakeun parna neangan ubarna lamun encan nyaho rugina jadi jalma geuring. Moal madekeun neangan ubar jeung madekeun diubar. Kakarek manehna geus kokolopan obokan geuring jeung nyaho rugina geuring. Boro-boro ditawaran teu mayar, dibelaan mayar ge wani bae. Boro-boro datang ka imah, dibelaan ka adben ka ranca badak ka premius, daek we rusak kitu mana, bakat butuh ku cageurna. Nah urang saha geus ngarasa jadi jelema anu keur gareuring. Nah urang ayeuna geus ngarasa di jelema nu rugi keur geuring. Tah cilakana urang ge di dieu. Urang teu rumasa kana salah jeung teu nyaho dirugina ayeuna jadi jalma salah. Murukan teh sakieu aya jadi jelema martabatna. Lain carek. Jauh urang ngalukating jelema naon kitu. Dumadak pantas aya dihukum ku pangerannya. Pare kana remprong kaatulah pantes nanaon eusina jelema. Da lain cangkang nu diarahna. Tapi eusina.
Ayeuna urang iman nu sakieu eueuhna atawa apesna. Pati kadang tujuan nu sakieu kotorna. Tuluy disingirkeun ku Allah pare ku kungkang di mana-mana. Nancan inget eta teh kosongna pare kana kosongna ati. Nanti inget lobana hama nu keur meyeun namrong dina sanang pangan dina pangan kana keur namrongna loba panyakit nu namrong ka awak urang. Saengga urang teu nyaho di giringna diri jeung teu nyaho di karugian diri. Saengga urang encan ngarasa perlu neangan tamak nu pinyageurkeun eta panyakit. Boro-boro wani rugi, wani capek, wani ripuh. Ditawaran kita diubar embung. Komo kudu meuli ribuan jutaan mah. Teu dibere pisan oge mung keneh bae ngubarkeun. Ieu teh bakating urang ku kahijab-kahijabna. Diri encan nyaho di kasalahan pribadi jeung encan nyaho di karugian diri urang pribadi. Lamun mah urang geus naraho sarea. Yen urang teh jadi jalma nu gering. Gering jiwana, gering ragana. Sada urang geus nyaho, jatona kahormatan urang di jero pandangan Tuhan. Jatona kahormatan urang di jero pandangan masyarakat mukmin. Geus nyaho hina na diri. Atuh da urangna lain kudu kieu banting tulangna. Dawe dipitambaheun pikeun urang wa nunazilu minal Qur'an ma huwa sifat. Ngan Qur'an hiji-hijina pitambaheun urang. Supaya urang ulah nepi ka codeka jelema teh. Sing jadi jelema deui, sing waras deui. Nu mata kamari geus diterangkeun ku diri kuring. Agama Islam lain satu agama pengetahuan, hanya sekadar dinamakan sebagai pengetahuan hukum. Lain. Seperti biasa di sekolah-sekolah tinggi, agama Islam teh diajarkeun. Al-Maqaisar juga diajarkan, dipandangna sebagai pengetahuan belaka. Agama Islam bukan hanya sekadar pengetahuan, tapi satu ilmu anu mementa amal perbuatan anu rek ngabadikeun kamanusiaan urang. Supaya urang tetap mulai hirup sampai akhirat menjadi manusia. Supaya urang tetap di dunia nepi ka akhirat mempunyai satu kehidupan anu abadil abad. Daya di iwati hiji-hijina agama Islam. Agama Islam hiji agama nurek mengabadikan rupa manusia ti lahir sampai batin. Nurek mengabadikan kehidupan manusia di dunia sampai akhirat. Jadi ulang-ulah salah pandangan. Naon nu diparentahkeun ku agama? Eta teh jalan pikeun nyalametkeun kamanusiaan urang. Naon nu dilarang ku agama? Eta teh jalan nu baris ngaruksakeun tina kahormatan kamanusiaan urang. Lamun urang lumasa salah, buru-buru tobatan supaya jadi panamal dina sagala kekurangan urang tadi. Para saderek raya, dina bulan Rajab ieu supaya saya bener-bener asra bi abdihi lailan. Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Supaya orang bisa diajar sairul qalbi ila hadratil kudsiyah. Ngalempangkeun hate yang hareup hate urang kadat ilahi rabbi. Nyaeta kudu masak diri cicing dina keabian, sifat hina apes kurang jeung dosa. Bari yang ngarepkeun diri ka Pangeran, menta pertulungan, menta pangampura, menta karido, supaya orang bisa mulih ka jati mulang ka asana. Di mana waktuna lailan dina waktu penting. Tapi syarat mina Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Syaratna supaya dina hate urang diharamkeun mika eling kanu sajana. Tapi tetap urang aya yang ngarep ka Baitul Muqaddas. Karena kasucian jiwa rek yang hareup kadat anu suci.
disebutkan Masjidil Haram, Masjidul Hadroh. Nyata disebut Masjidul Hadroh. Tiap-tiap hati jamanu iman disebutnya Masjidul Hadroh. Masjid tempat sujud elingna diri ka Pangeran. Masjidil Haram, tempat sujud ngaharamkeun mika eling kalian ti Allah. Muarek ari pakaeling iwati Allah hiji-hiji. Coba mimiti ini teh tidinya. Nuju ila Baitul Muqaddas. Kahiji imah anu suci. Anu dibersihkan tina segala sifat kamusikan, kamunapekan, kapasekan, kakupuran, jeung sajaban. Lamun urang ayeuna geus mimiti ini ti Masjidil Haram, engke urang barokna haulahu linuriyahu min ayatin. Kami baris mere berkah ka eta jelema. Supaya bisa katenyok ka eta jelema. Naon nu ditemongkeun ku Allah? Tanda-tanda ngebais nambahan keyakinan. Nambahan anu yakin dina waktu sulukna urang Isrotan. Para saderek, aku sahabat ayeuna supaya urang masing-masing diperimutkeun dina bulan Rajab ieu. Coba sahara diajar nyaring peuting. Bari melak dina hate urang karumasaan salah. Nu inget ku urang dipertel satu-satu. Salahna pangdeuleu, salahna pangdenge, salahna omongan, salahna ragap, salahna tincak, salahna kereteg, salahna ajam, salahna patekadan, salahna paniatan, salahna tujuan, salahna omongan. Nu ieu kabeh bari sabab karugian diri. Bari ngagulungkeun kaeling urang menta hampura. Nyungkeun amnesti. Tumampi abdi kasalahan. Tumampi abdi berdosa. Tapi abdi nyungkeun amnesti Gusti. Dat rasa kami sesaun anu sifatna Ghafurur Rahim jeung sifatna Wahhab. Nu disuungkeun ku urang ka Pangeran nyaeta ibtigoa mardatillah anu bila wasitatin wasababi. Nyungkeun menang karidho Allah, nyungkeun pangampura Allah, nu teu make sabab jeung wasitah. Istuning sifat Wahabna Allah. Wahabna Allah. Da bale toge para saderek. Urang lahir ka alam dunya ieu dilahirkeun ku Pangeran, dalain ku peta urang. Abdi lahir Gusti lain ku peta abdi, lain ku ikhtiar abdi, lain ku panyungkeun abdi, tapi ku Wahabna Gusti. Aku abdi gaena bener teh. Tak kumaha pibisaeunana. Urang nu jadi abdi rek ngejer ka beneran bari teu ngabogaan kakuatan naon-naon. Angin pibisana kudu ku Wahabna Allah. Ku kamurah asihan Allah. Coba tanam dirinya. Man Wahabna Allah. Dat anu tukang loba paparina. Anu saner ikhtiar kasab manusia. Jadi urang Allahumma inni as'aluka ridho wal afa anu bila wasitatin wasababi. Abdi Gusti nyungkeun ka Gusti pangampura jeung karidho Gusti anu teu make sabab jeung wasito sarasa penting ngarasakeun Gusti ka abdi dimulai lahir nepi ka asupna nyawa nu ieu kabeh lain kasab jeung pamenta urang pribadi istung kabeh karena Wahab. Benerna urang, pinter-pinterna urang yang pura urang oge menta kalawan Wahabna. Sabab moal bisa hiji perkara naon bae oge amal urang nu bisa nganepikeun, bisa ngadeulikeun diri ka Pangeran ada meunang karidona anu bijil amal perbuatan urang tidak sagala anu apes tadi. Sagala kaapesan ieu nu perlu kurang ditanam. Sagala sifat kumede ujub takabur ria summa kubur dunya kubul jah hirsu toma tu amal supaya diilankeun ti saeutik ka saeutik sabagi riadah urang operasi diri, membersihkan diri dari segala hijab-hijab anu pokok kewajiban orang tadi. Samoga karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala urang sarea ditampi kalawan karidhoanana dan tadi balas kambang balasan dari sampurna.